si Sadut ngomongnya jadi beda. Asalna geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilah. Yuk. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana masih keneh tiasa patepang deui dina acara anu maneh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Getih. Ayeuna kantun bagian anu ka 42 deui nya. Tos teu karawasnya ieu dongeng si Getih teh parantos nincak kana episode anu ka 42 deui. Atuh sateu acana sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot dina manco sareng ngabandunganana ieu dongeng si Getih. Di like di komennya anu saseueur-seueurna ngarah mamang aya hiburan maosan eta komen-komen ti para mitra sadayana. Ieu dongeng si Getih teh mangrupakeun buah karya ti Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Atuh nging hilapnya di share anu saseueur-seueurna ngarah langkung seueur deui anu ngabandungan ieu dongeng si Getih. Ku kitu ku kieuna ngarah teu nyangkolong teuing kana waktos sumangga urang lajengkeun deui kumaha jucungna ieu dongeng si Getih bagian anu 42. Sor cikopi benyeng simutna tarikan tali kolorna bisi morosot di tengah jalan tumpak dungdung des. Si Gordan ngamuk harita teh ngarangseg ku Panarajang kanu jadi musuhna. Kampak beureum anu dipesat dina cangkeng huakiuk. Bang baraan ngahiung matak ngabahayakeun pikeun anu jadi lawana. Tapi si Gobang Hideung tetep tenang harita teh. Komo sanggeus nempo batur-baturna anu ararunggul dina tarungna, dirina pugu tambah segut dina tarungna. Gobang anu aya dina leungeun si Gobang Hideung sarua harita wakiuk bang baraan dipake nangkisan jeung males narajang ka si Gordan. Tur saking ku teas-teasna eta Gobang anu dicepeng ku si Gobang Hideung ngajadikeun kuat oge nalika eta Gobang si Gobang Hideung diadukeun jeung kampak anu jadi lawan henteu matak beulah atawa potong. Ngadon si Gordan sorangan anu harita ngabangkieung mundur ka tukang muringis barinan ka nyeri kadorong ku tanaga lapisan anu jadi lawanna. Tur leungeunna ngarasa sing sireumeun tur komper. Siut trak trang trang siut trang 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 panggieung dalideug panggieung dalideug hegak. Si Gordan ngahegak ngatur napasna bari menerkeun leungeunna anu masih keneh karasa komper jeung baal. Jeung kitu nama si Gordan teh rada kuat oge. Jauh pangartina lamun mah di Bundang Banding jeung Bandeng anu aya di Bandung. Jauh pangartina lamun dibandingkeun jeung anak-anak buahna. Sekali neunggel langsung ngajaloprak teu nganggap mulia. Malah aya nu langsung binasa sagarupa. Padahal mah dina awakna oge kabeh sarua. Seseg jarangkung gede baradas tanagana. Ngan tapi balad-balad si Gobang Hideung lain jalma atah-atah kabeh pada masagi ku pangarti. Harita kadenge si Gobang Hideung ngajorowok modar sia Gordan, rasakeun sia Gordan. Heup, iya. Si Gobang Hideung anu harita ngajorelat luncat deui. Maju narajang ka si Gordan ku Panarajang anu leuwih garang. Atuh kapaksa si Gordan tuluy nangkisan
Ejeng ngabendung Panarajang lawan ku kampakna. Panarajang lawan anu sakitu ngababi buta. Siuk trak trang, siuk trak trang, siuk trak trang, kulawang dari deug. Si Gordon tembong ngabangkieung deui mundur ka tukang. Nalika kampakna bentrok deui jeung gobang musuh, leungeunna ngarasa komper, bahkan leuwih nyeri tibatan dieu. Kasempatan anu hade. Harita si Gobang Hideung geus ngajrolat deui luncat ngarangseg kanu jadi lawan. Gobang Hideung dina leungeunna harita ngazlewer ngarah kana palipisan anu jadi musuhna. Iuk siut ush bletra. Aduh setan nyeri aing. Si Gordon kaget jeung nyeri. Palipisanana ngaluarkeun getih sarta awakna tuluy ngabangkieung mundur ka tukang. Nalika si Gordon ngabangkieung mundur ka tukang, si Gobang Hideung mungguh tu mere kasempatan kanu jadi lawanna. Harita geus nyabatkeun deui gobangna. Iya siush. Si Gordon anu masih keneh kayana keur dalikeun ka tukang geus teu bisa nyingkahan deui Panarajang anu jadi lawanna. Siut jeleng kolewat. Si Gobang Hideung mungguh teu mere kasapentan kanu jadi lawanna. Manehna geus ngajorlat deui luncat nyusul tepus ku Panarajangna. Si Gordon nyobaan nakis jeung ngabendung Panarajang anu jadi lawanna sakuat tanaga. Tapi memang taya hartina. Sabab pangartina si Gordon jauh aya di sahandapeun pangartina si Gobang Hideung. Malah kampakna harita terus beunang direbut kudu jadi musuh harita teh. Sarta geus teu bisa dipondah deui. Si Gordon teu bisa ngalawan. Nalika kampakna tuluy ditarokeun kana sirah sorangan ku si Gobang Hideung. Iya siut cerem galieung gebruk. Awak si Gordon terus nambruk nangkuban di luhureun lemah. Kerjet 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 kosot kosot. Si Gordon ngerejet sakedeung terus cicing salilana. Sabab ragana ditinggalkeun nyawa bari sirah bencar ditarok ku kampakna sorangan. Tur eta kajadian teh meh sawaktu jeung kajadian nalika Kartiwa masih keneh tarung ijen jajaten ngaduwesen jeung si Bayangan Maut. Harita Kartiwa jeung si Bayangan Maut masih keneh silih rangseg, silih serang, silih tarajang. Iya cia iya 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 awas moal beunang sia. Iya terang terang belentrang. Besi mencos anu aya dina leungeun si Bayangan Maut sabaraha kali harita bentrok deui jeung bedog si getih. Jalmana terus pating barang kieung mundur ka tukang. Tandaning tanaga lapisan masing-masing meh saimbang. Haram jada. Hei Kartiwa, rek iraha ieu anggeusna urang tarung teh ha. Rek iraha sia hebat oge. Tetela pangartian Dika teu bisa dianggap enteng deuleu. Urang tarung geus leuwih ti 150 jurus, tapi di antara urang duaan masih keneh kuat can aya anu eleh. Si Bayangan Maut sabenerna mah geus mimiti ngarasa leuseuh tanagana. Gerakanana geus mimiti ngendoran. Sarua we anjeun oge hebat Bayangan Maut. Leuwih ti hebat tibatan kuring malah. Tapi hayu we ayeuna mah urang silih jaga diri, urang silih serang, urang silih bela diri. Walon Kartiwa kituna teh dirina ngarasa oge harepan tarungna bakal unggul sabab manehna mah tanagana masih rada kuat oge teu loba teuing kabeunangan ku Panarajang anu jadi musuh. Malah geus kapanggih ayeuna mah kalemahan si Bayangan Maut teh tanpa kudu diduruk we
tanpa diduruk ragana tapi dipalitkeun kawalungan tangtu potongan-potongan waruga si bayangan maut mual bisa cager deui komo nepi ka balik deui sabab dina jero cai eta teh mual matak katebak ku angin. Sedengkeun ari ajian Pancasona teh nyaeta ajian di mana lamun mah awak kena ku tatu atawa nyawa ninggalkeun raga nalika katebak ku angin bakal balik deui. Sedengkeun kapanggi ku Karetiwa mah nalika leungeun si bayangan maut popotonganna dicacak disiksik diwalang-walang tuluy dialungkeun ka walungan eta leungeun si bayangan maut teh teu matak balik deui jeung teu bisa cager deui. Ayo Karetiwa ayeuna urang ulah lobating cicing ulah lobating ngalamun deuleu bisi kurung batokeun ayo urang ulin cuang teruskeun ieu tarung teh Karetiwa gerata tantatan dia sia rasakeun sia hop hiya set jeleng coelat kolebat si bayangan maut ngajorelat deui luncat meakeun kapanasaran dirina tuluy ngarangseg deui ku panarajang ka Karetiwa siut kurilap serep beres meh sakali sewa dua pakara ngegabras kana badan lawan masing-masing. Si bayangan maut mah angger beteungna anu kabeunangan teh sedengkeun Karetiwa mah tak-takna anu kabeunangan ditublas ku besi mencos dina leungeunna si bayangan maut ngajadikeun Karetiwa ngadeprekeun awakna ka handap setengah diuk besi mencos hese dicabutna harita teh Karetiwa ngagero handaruan bareng jeung si bedog getih anu ngahaja disabetkeun kana beheungna si bayangan maut nepi ka sapat silit ceres gelencang Sekarwati tewak Sekarwati tah sira si bayangan maut tewak buru-buru sakar tewak ceuk Karetiwa nalika hulu si bayangan maut bisa disabet tuluy ngagelencang Karetiwa marentah ka Sekarwati pikeun supaya gancang newak sirahna si bayangan maut anu ngagulutuk kana taneuh masih getihan basih keneh. Bari Karetiwa sorangan harita langsung badana ngalayang deui ka luhur mawa badan si bayangan maut laju eta badan si bayangan maut teh kumanehana disangsangkeun kana dahan tatangkalan anu kacida gede kadenge harita sok sanajan si bayangan maut sirahna papisah jeung awakna tapi si bayangan maut bisa ngomong sirahna koplok si haram jadah Karetiwa bangsa sia ulah dibisakeun raga dewek jeung bebatok dewek deuleu bangsat lepaskeun Karetiwa lepaskeun ceuk sirahna si bayangan maut ngajorowo nyaram ka Karetiwa supaya ulah misahkeun awakna jeung ulah ngegantungkeun awakna kana tatangkalan kituna teh sameme dijingjing sirahna ku Sekarwati anu harita ngacorelat nyamber kana bebatok sirahna si bayangan maut jep sirah si bayangan maut nalika ditewak ku Sekarwati jadi jempe panona jadi molotot tapi taya nyawaan Kang Karetiwa Sekarwati ngagorowok ti handap ngagerowan Karetiwa tanggah kaluhur manehanana sabab Karetiwa masih kene ukai-ukai nyabut besi anu nobros dina leungeunna si bayangan maut tuluy deui masih nobros dina leungeun si bayangan maut keuna kana tak-tak manehanana kela Sekarwati kela ieu akang keur nyabut heula besi dina tak-tak akang ieu dipageuh ieu napal jeung leungeun si bayangan maut tembal Karetiwa nyelengkeung ti luhur ngajawab tina pananya jeung panggerona Sekarwati nya Kang sok lajengkeun Kang cing hati-hati we Kang ieu sirah si bayangan maut geus ditewak ku abdi Kang nya sok akang enak turun nya heup
Iya, cuelat. Kartiwa kotka pupuringisan harita teh. Saking ku nyeri-nyerina merenan waktu nyabut besi mencos anu sakit tu jerona nancep dina tak-takna. Tapi ari ku haben mah dibenyengan jeung dipetot ku Kartiwa. Diakalan, dipikir, dibulak-balik. Harita besi mencos teh teu burung coplok. Getina ngucur loba pisan, maseuhan kana bajuna. Alatan getih ngucur kana tak-tak ongkoh. Getih si bayangan maut anu tadi nyebrot. Sanggeus nyabut sat jeleng jelegedeg. Kartiwa terus luncat ka handap langsung mancu dina tangtunganana. Mana Sakarwati? Sirah si bayangan maut teh mana? Cuang diduruk langsung enak ku akang. Iya Kang, iya nya Kang lah. Saya nama langsung duduk we Kang. Eta bebatok si bayangan maut teh tuman rata hirup deui Kang. Nya siap Sakarwati urang duduk ayeuna ku akang nya kalem. Jika nu cecep jeung geuleuh kitu Sakarwati mah kasih bayangan maut teh kalem. Singgetna carita sirah si bayangan maut terus diduruk harita teh. Sora pating perepetna seuneu paselang jeung bau hangit daging anu kabeulem di eta patempatan. Mungkaskeun lalakon hirupna si bayangan maut anu kejem jeung telenges dina tindakanana. Wanci harita mangrupakeun waktu jadi saksi sekaligus eta tempat jadi saksi di mana si caping sakti anu robah ngaranna jadi si bayangan maut anu geus dalaka jeung murtad kana jadi guruna sekaligus jalma jahat anu kejem jeung telenges harita disaksian dina eta poe jeung di eta tempat jiwana ngalayang dina dua leungeun jawara Kartiwa jeung Sakarwati. Waktu terus lumaku marangan insan anu magelaran di alam pawenangan. Wanci pasosore harita teh dua nonoman harita keur narumpak kuda hiji ditumpakan kuduaan sabari jeung ngobrol. Ih akang meni maksanya ka abdi meni maksa kedah abdi kudu sakuda we jeung akang padahal mah abdinya biasa mah page Kang teu kudu numpak kuda asa teu paruguh ye teh ka abdi na oge Kang. Ceuk Sakarwati ngamimitian cumarita bari diuk dihareup sakuda jeung Kartiwa. Kartiwa katingali ngagelenyu imut pok ngawalon. Bae atuh Sakarwati. Iraha-iraha teuing akang atuh bisa duduaan jiga kieu jeung Sakarwati. Lila karo urang teh geus teu panggih Sakarwati. Ayeuna akang sono ka Sakarwati teh. Nyakeun wae atuh nya. Tanda kasono akang ayeuna akang maksa Sakarwati titah numpak kuda kuduaan tah mendingeuna gerayanya ni asa numpak ninja akang teh. Tapi Sakarwati sorangan jika nate ngajuhan we ka akang geuningan panasaran kamari-kamari. Kunaonnya ari Sakarwati teh. Kartiwa jadi aya kasempatan harita teh pikeun tumanya ka Sakarwati. Ngeunaan eusi hate Sakarwati. Mata harita manehna langsung malik tumanya. Sakarwati tembong ngadadak robah paromanana pok ngawalon lalaunan bari tungkul. Akang nyalira kunaon bet jiga anu hilap ka hiji istri malah kana namina oge jiga anu hilap akang mah sugan nyebut namina ka abdi asa can pernah nguping akang teh. Walon Sakarwati ngadon malik tumanya ka Kartiwa. Saha eta teh Sakarwati? Wanoja anu mana? Hanung Dewi lain. Nya Hanung Dewi aya oge pan tos dilardun ya Sakarwati. Saha deui atuh wanoja anu dipikawano jeung anu dipika cinta ku akang? Ari lain Sakarwati mah wanojana. Kitu tah Sakarwati. Tembal Kartiwa bari napasna ngahebos haneut kana pundukna Sakarwati. Kudana ngageblay lempang lalaunan
bangun anu ngahaja nganter rasa dua nonoman anu keur ngobrol. Sakarwati kadengi harita teh cumarita deui. Tapi lamun akang hoyong terang mah salaresna ajalna ce Nyi Hanung Dewi teh eta teh ku diri abdi Kang. Nah atuh ari akang teu dendam atau benduk ka abdi Kang. Sarta abdi ngajuan akang teh rumaos ngaraos lepat abdi teh Kang. Sieun akang benduk ka abdi atos ngajantenkeun istri akang perlaya dina leungeun abdi Kang. Oh, jadi etanya alasan Sakarwati teh mata kajawan akang. Akang mah kakrak nyawa ayeuna asugan teh kunaon ari Sakarwati. Harita nalika akang jeung Mang Wahab papanggih jeung Sakarwati ngadon ngabalieur bahkan ngejati diri akang sing horeng teh. Sakarwati kasieunannya, "Nuhun Kang, kitu. Abdi teh sieun pisan ku akang. Sok sieun akang bendu ka abdi. Saterasna akang teu ngaku sasaha ka diri abdi teh Kang." Usah, ulah nyarios kitu Sakarwati. Ari cek akang mah teu kudu aya perasaan kitu Sakarwati. Sabab akang oge apal kajadian harita memang lain dihaja. Tapi mutlak Nyi Hanung Dewi sorangan anu nulungan akang, nulungan jiwa jeung nyawa akang tina ancaman ilmu pamungkas Sakarwati. Sanes kitu Sakarwati. Oh, atuh sami we niat abdi harita teh Kang. Salaras nama abdi teh bade ngabinasakeun akang anu nalika keur kasandingan ku siluman ajak bodas, tapi ngadondar we datang Nyi Hanung Dewi Kang. His henteu kitu oge Sakarwati. Sabab cek panjang ka Sakarwati mah harita teh lain akangnya, tapi siluman ajak bodas anu katempo nalika nyanding di diri akang kitu tah. Bener teh Sakarwati? Nya Kang, geuning akang terangkan eta kajadian. Hah? Ari akang terang pisaha dugi ka akang terangkan kajadian anu eta Kang, padahal pan akang teu sadar. Memang asal lama akang teu sadar Sakarwati. Ngan tapi akang teh diwartosan ku Eyang Sukmajaya ngaliwat impian akang. Sawaktu akang keur aya di karajaan, tah ayeuna mah Sakarwati cing tenang we. Ulah aya pikiran anu lain-lain deui, meningil we ayeuna mah ka akang ngilu ka karajaan Bagendit. Sabab baka aya hal anu penting anu bisa dilakukeun ku urang duaan salila urang cicing di kerajaan Bagendit. Kitu tah Sakarwati. Tapi Kang, hus, ulah tapi-tapian wae Sakarwati. Angguran mah kudu semangat. Jeung ke oge Sakarwati bakal apal tujuan akang di ditu teh naon. Kitu tah. Jadi ayeuna mah leuwih hade Sakarwati ulah nyeun alasan, ulah rek nolak deui, hayu urang milu jeung akang ka kerajaan Bagendit ke Sakarwati di ditu bakal terang naon pada melan urang duaan. Kitu tah Sakarwatinya demi akang hayu milu ka akang. Sakarwati manehanana geus teu bisa ngajawab deui. Harita mahena unggeg. Nya Kang, mangga atuh. Upami akang keukeuh keukeuh mah maksa ka diri abdi sangkan abdi ngiring ka kerajaan Bagendit Kang. Sakarwati henteu bisa baha manehna. Terus wae milu jeung Kartiwa nuju ka kota kerajaan Bagendit. Sabab dirina oge puguh atoh bisa deket deui jeung Kartiwa teh. Bari ayeuna mah manehna geus apal yen Kartiwa teh teu boga dendam jeung teu boga rasa keheul ka dirina. Jeung memang dasar jalema aya kabosen nyieun kaributan teh. Sarta bibirna ngomong sangeunahna geus jadi kabiasaan. Harita oge waktu ningali Kartiwa jeung Sakarwati papaliwat jeung manehanana jol celengkeung aya si Gobang Hideung di eta pilemburan anu tetela. Eta pilemburan anu keur kaliwatan ku Kartiwa harita mangrupakeun pilemburan anu pernah aya hiji kajadian nalika si Gordan tarung ijen jajaten ngalawan si Gobang Hideung. Saturuina nalika si Gordan geus palastra ku leungeun si Gobang Hideung,
eta pelemuran teh dikawasa ku si Gobang Hideung. Harita kabeneran Kartiwa pas liwat ka lembur eta, si Gobang Hideung nempo ka Kartiwa jeung Sekarwati anu keur parangkul-rangkul lumpang naik kuda. Si Gobang Hideung celenguk bari ngomong sangeunahna. Bagi-bagi atuh lur. Boga kangeunah teh ulah kusorangan, dasar pelit merepet jahe bin butut kasiran ilaing mah. Milaraan ka batur ngaliwat ka pilemburan bari mawa ambewe anu sakitu geulisna. Waduh pungkil jeung enak jiga mah edun pokona mah. Soka bagi-bagi lur, bagi-bagi. Kitu pokna si Gobang Hideung. Bari ngabelotkeun kudana, maksud rek nuturkeun Kartiwa jeung Sekarwati anu ngahaja mawa kudana leumpangna rada meusan gancang. Si Gobang Hideung harita mepedkeun kudana cina padeukeut jeung kudana Kartiwa. Pok si Gobang Hideung cumarita deui. Wah. Geulis pisan ieu wanoja teh beuh. Jiga putri anu nembe turun ti kahyangan beuh eta angkeut jiga endog sapotong lain endog sasayang. Waduh, eta ningali waosna mending ngaderes meni beres jiga intan berlian anu di taretes. Eta halis mending ngagoler pae pipi mending daun seureuh. Waduh, eta ningali cangkeng. Waduh, demplok biola eta bool. Gelis pisan ieu wanoja teh boh. Matak pikabitaeun aslina henteu heureuy kuring mah. Aduh. Sokah turun ah, bagi-bagi heula dewek euy. Turun. Sabab bongan saha andika ngaliwat ka tempat ka kawasan kula. Sok turun. Kuring hayang rada noel tah saeutik wanoja nu geulis teh. Sok tukang heureuyan kainya. Sok Kang ah. Turuy heureuyan Kang. Turuy sok heureuyan kainya Kang. Towel gerak Kang. Aduh jigana pulan fungkil madepok fongkel jeung Kang. Tembal anu di tukang bari seuri. Harita ngahatean kadurunganana nyata si Gobang Hideung. Sekarwati jeung Kartiwa harita tetep jarempe jeung tenang sikapna. Henteu malire kana kaayaan. Henteu malire ayana jalma anu ngaganggu kamaranehanana. Anu ngomongna sakadaek jeung sangeunahna. Anu sikapna Kartiwa jeung Sekarwati seperti kitu teh ngajadikeun si Gobang Hideung tambah penasaran. Terus nyarita deui semu anu nyeuneu jeung nyentak. Hei Nyai, ulah hare-hare we kitu atuh euy. Cing bisa neuleuh ye ka dewek euy. Nganggep patung ka dewek teh sok. Sing neuleuh ka dewek sing neuleuh. Saha ngaran Nyai teh? Duh, jadi penasaran. Sok ah Nyai, hayu urang pindah kana kudang Akang ya. Urang blam. Urang main dina luhureun kuda Akang. Hayu. Akang teh baturna ye, hayang duit nyantai loba, hayang imah loba, hayang anu kuat 7 rondo oge. Siap, hayu pindah. Pokna si Gobang Hideung bari leungeunna harita nyologodor arek nyolek gadona Sekarwati anu memang lili ibarat endog sabelah lain endog sasayang. Tapi sameme leungeun si Gobang Hideung antal kana gadona Sekarwati. Ku Sekarwati leungeun si Gobang Hideung ngan sakilat jol dibedol sataker kebek, dibedol kagigir sarta dipapag ku tajongan sukuna kana iga burungna. Cekelanana sanggeus dibedol cekelanana harita ku Sekarwati dilepaskeun atuh puku. Eta si Gobang Hideung asa dibandingkeun set nyet jakuk. Wadaw, koleang, curalit, celek. Si Gobang Hideung ngagero kaget jeung nyeri. Ditajong iga burungna ku Sekarwati nepi ka linu. Tapi untung dirina henteu tuluy rubuh, masih bisa ngajaga kaseimbangan badan harita teh.
sedengkeun tilu urang batur nasi gobang hidung keur nyobaan meta majuna rajang ka Kartiwa sabab nempo dununganana harita ngadon dibedol ku Sakarwati sakilat tilu baladna si gobang hidung harita pating jorelat ngarah kana tonggong Kartiwa si asyuk blesak jeleng hiu tapi tayang hartina pilih genti dina waktu anungan ukur geseh sababaraha detik harita tilu balad si gobang hidung bri bru rubu dadana kabenangan ku tajongan suku Kartiwa set jekuk cebrot kitu nate Kartiwa jeung Sakarwati langsung ngacorelat celek cergeden Kartiwa jeung Sakarwati geus mancuh dina tangtunganana Kartiwa tumanya ka anak buahna si gobang hideung anu harita nalamru rubuh ditarajang ku dirina cucu ngah Andika kalakuan teh eueuh kasopanan pisan katamu anu ngaliwat ka ieu pilemuran teh hei cucunguk ditahan sah Andika sakabeh jeung ti mana asal arajen kabeh cicing dia pilemuran anu mana ieu pilemuran teh mangrupakeun pilemuran anu deukeut jeung kota raja ieu pilemuran lain kakawasan batur tapi ieu pilemuran mangrupakeun kakawasan Prabu Tarya Jayakusuma kitahan sah Andika tatihan sah Andika jumago jumawa di patempatan hayo gara nyarita arajen sakabeh kawilang jalema anyar pinanggih kula geus apal ka pilemuran ieu mah sabab pilemuran ieu mangrupakeun pilemuran anu deukeut ka kota raja ceuk Kartiwa tandes jeung Daryana keranan cumaritana tapi anu ditanya henteu ngajawab ngadon ngegel letahna nepi ka buntung satuluyna diturutan ku dua urang baturna anu sarua tuluy pada ngegel kana letahna masing-masing nalika tilu baturna geus ngaregel kana letahna masing-masing harita si gobang hideung tembong mesat gobangna langsung laju ngacorelat luncat nyabetkeun gobangna kana beheung-beheungna balad-baladan nu tiluan sabab paur pikir si gobang hideung eta balad-baladan nu tiluan bisa buka sungut ngabejakeun sabenerna saha anu marentah siak syuk wus gelenceng kusak kerjet ulahek tilu baladna si gobang hideung harita palastra dina leungeun si gobang hideung sorangan ngan tapi dina waktu keur kitu ujug-ujug waktosna kabujeng CF Wadia Balad atau official keun atunya urang cekapkeun dugi ka dieu heula insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui hayu tumpak dungdung.